A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tijan Ad-Daruri bagian kedua. Fayajibu bihaqqihi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu maka wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala. Naon al-wujudu sifat wujud, wadidduhu jeung ari lawana sifat wujud, al-adamu eta sifat adam, hartosna wa dalilu jeung ari dalilna ala dalika kana ieu sifat wujud, wujudu hadhil makhluqati ari ayana ieu pirang-pirang makhluk. Wa yajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala. Naon al-kidamu sifat kidam, wa ma'nahu jeung ari maknana sifat kidam, annahu saestuna Gusti Allah, la awwala eta teu aya kawitna, lahu pikeun Allah ta'ala. Wadidduhu jeung ari lawana sifat kidam, al hudusu eta sifat hudus. Wa dalilu jeung ari dalilna ana dzalika kana ieu sifat kidam, annahu saestuna Gusti Allah, laukana lamun mah bukti Allah, hadisan eta anu anyar, lah tajatah mika butuh Allah ila muhdisin ka anu nganyarkeun, wa huwa jeung ari ieu hadisan ila lah taja ila muhdisin muhalun eta mustahil. Wa yajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala. Naon al-baqa'u sifat baqa, wa ma'nahu jeung ari maknana sifat baqa, annahu ta'ala saestuna Gusti Allah ta'ala, la akhira eta teu aya tungtungna, lahu pikeun Allah ta'ala. Wa dalilu jeung ari dalilna ana dalika kana ieu sifat baqa, annahu saestuna Gusti Allah, laukana lamun bukti Allah, panian eta anu anyar, panian eta anu ruksak, lakana tah bukti Allah hadisan eta anu anyar, wa huwa jeung ari ieu hadisan muhalun eta mustahil. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.